Kadipaten Kadipaten di Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan heeh ai sinen teh keur nunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen mun digoreng patut da teh dangdan pan meureun keur ngadahdir meureun dari sate aya dangdan aya dina mobil bari sare heeh ai jig teh ka Ciwaru geus beda deui adatna teh logat budayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh sing ngajawab atuh kieu ngalamun aing alah ampun yang sinen teh geuning masih kena geulis teko eta tina cai meureunnya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka Kadupanak geus beda deui di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan ka Cianjur sekapak ka ditu Sinang Barat datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we kieu waduh najis deh ka euy najis aing eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih kumaha belian ku aing teh aya 5 hektarna mah kebon eurih tadi itu pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh baru euy kebon pasir rambutan kuat diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat barum kawasan mun urang mah mun bareureum kitu nya teh mun urang mah ieu mah kuat barum mending kawasan di Sengor aja heeh logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna deui logatna teh heeh kumaha teh dah kitu daya karek datang eta alah ampun panitia eta gerak paraban panayagan paraban memang aing teh meri lain burukanana urang teh soang benernya burukana meureun panayagan teh soang alah ampun aing gerak paraban sok anu matak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat heeh da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya daloh lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu euy daloh lain urang Banten lain urang Kabupaten halus tah ngomong euy model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumakang pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona bahasa Arab bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung aja kan heeh atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin jeung ku bahasa Arab nya anu ditanya itu tuh iya nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar kan tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke teuing poekeun nya basa baheula we meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad diri teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeuna manro buka gitu belegug sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon gitu mana biyuka nah sia teh
tilu babi buka gitu. Oh. Tak gitu jadi kekeh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya kan. Heeh, mode dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun. Rag-rag deui moal. Ya ragrag. Ka mana rag-ragna? Handap. Naon sabab rag-rag? Yang berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy kan terima kuleungeun. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da katenyo. Katenyo rag-rag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajak akang kumaha? Sabab berat. Di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu. Ajak akang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA, naon sabab rag-rag? Da abdi mah teu sakola cik naon. Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Ta eta jawaban make ilmu. Oh, bener kan. Gravitasi kumaha? Atuh bisa, tetep we dirag-ragkeun da berat gitu. Di dinya we ngajedog pamandagaran teh. Asa menang bener. Ngarasa ku urang bodoh teh lin ah. Nya. Model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana? Di wetan. Panon poe teh biji ti Wetan. percaya maneh panon poe biji ti wetan? Percaya sapopoe kuring mencrong. Panan poe ti wetan. Bijilna teh. Bijilna. Tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu. Coba lamun make ilmu. Kumaha mun make ilmu? Da panon poe mah cicing, da bumi nu muih. Heuh? Tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang. Tah, jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja. Kok ngajawab, kok dicarekan. Tah, kitu nu matak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah, eta pake Oh, kumaha? bahasa eta mah universal deuleu. Cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah. Hah? Aing ngomong unggul mah bisa atuh. Sedep tanyakeun. Ai urang Jerman batukna kumaha? Sarua jeung sia? Sarua? Geuning. Urang Cina sarua. Lamun disunut panasieun. Ngagurubuk sarua. Sarua jeung sia. Sarua. Sanajan beda basana. Sarua. Beda kulitna. Beda sarua. Ini teh sarua koplok eusina mah. Kumaha atuh? Lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana? Asin. Ai sia? Asin. Nya teh aya nu saruana. Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jerman mah hondiko. Kawan tuh heueuh, kawan tuh heueuh. Sada nunya. Jika nunya we. Make hondiko nanti ku jauh-jauh. Tah, kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Nya. Nya. Model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh. Eta mah motor ngebut. Wow. Hareupeun aing cek dewek teh. Babas ya. Dareuwas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Oh, asalnya. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasana sebenarnya? Deudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot. Atawa indung dari rumah Bener sakit. teh. Bener kan? Tah make rasa mah tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti bener nama. Atawa indung teh damang. Nya. Bener kan? Tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deuleu aman sagala rupa ge. Tantra walau pada dengean banyak kan? Mode pejabat ye. Olah, ieu duit negara, duit rakyat. Deudeuh teuing rakyat. Hondiko. Ayeuna kudu dihakan ku aing. Aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Dah. Tulus moal. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. asyati Allah mulang. Kalau Ta back to basic, kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu. eta. Mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Oh, eta. Lamun ceuk basa Arab makana illa makani. Oh, nya cek. Lamun ceuk situkul kembali ke lab. Eta. Tah gitu. Lamun cek bahasa Cina sang cia. Ah jauh lain eta.
salah cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada orangnya nya oh bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadeng ge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Da bener. heeh di dinya wungkul dipakena teh aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak cok ngadeng ge nu maot teh eta gini. iya peureup lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal Salamet tuh da pigaweun teh oh innalillahi teh berarti pigaweun nya. pigaweun Lain ukur aya nu maot. heeh Oh bener. sabab naon kitu sok Sebab naon teh? innalillahi ente innalillaha apaan Innalillahi kumaha ya Kang? ente innalillaha ente innalillahu Oh henteu. beda deuleu alif lam nanti teh Beda. aloha ilahi allahu beda Beda aloha. tanyakeun ka Ayub Oh. ustad teh Oh. nya. dokter engke sakedeung deui Sakedeung di dokter. Oh nya ina. mode Allahu ma alif lam teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat Ma'rifat. tuduh kena kecap kagungan Oh kudu makan Allahu nurun turun. Warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta teh lengkap lengkap kurang keneh barinya. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua Kabari ge ti boboh tina motor kaburi nyai. Anggar lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh mah tak naon langsungkeun nya Kang. Allah nu kagungan Cahaya. tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget Eta teh heueuh Kang. eta kulalawora ngomongna Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain Pameget. nah gitu Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan Tah kitu eta heueuh naon atuh sok aya di nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam Oh. jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu Bapaan. Allah teh teu warna teu rupa kitu Oh, nya padahal nu teu warna teu rupa mah angin angin. makhlukna keneh heuh Oh, dat. ai ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho Oh. cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi Seun. moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge Oh, sakotret oge. nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana Oh, di antarana yo nya. ai itu leuweung nu saha Nu Allah. pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia lamun wani ngaruksak wani melakan deui goblok Oh. Moal Kang ayeuna mah sumpah ngalabelut disetrum di setrum beak atuh. atuh nog narik megar teh teu tulus engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak Dayang bener. Bener. sok Incu urang mah kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun leungit. diportas Deportasi saeutik saeutik. pek Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakolakeun. tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka sapah Tobros. apal siling muka sapah Naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah. Jadi Sok, sakitu. lain panon lahir wungkul nya nu seut teh. Heeh. Ban- mode belut nogan Kumaha teh? belut nogan gerepe Ngeunah meureun. heureuyan ku urang urekan gitu capluk lesotkeun deui
belut nogan Heeh. itu gitu deui capluk resotkeun deui Dicoog. eta teh panyarek Allah padahal Oh, ulah diala. ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu Lamun belut bisa ngomong mah. lamun bisa ngomong mah ieu mah habeun dia elek ketek Dia elek ketek. atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang Loba, geus loba. ah lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba Ngabreng. orai dialaan Beurit. beurit riab pan ajab ka urang Beurit diala Cina ngabreng. eta sia mah meuni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyambung si koplok mah ngomongna teh sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP Karena wayang. dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya Bener kan? gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada Ilmu jangan rezeki. Hari bagai nyaring penting. ayo mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh Kakaram. jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh geura bae malah pangabutuhna teh ditarget deui Target kumari. meuni husi ka we salat tahajud Allahu akbar Bohong. Abdi yang ojek. Allah Abdi yang motor. menyem Allah teu dibubutkeun tarang oge aya pamentana ditarget Target kumakan. ya Allah pun anak hayang kebuli ojek Beri cerik ya. muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngerebus da mah beunghar aja nama Bener. kumaha itu kumaha nu mere Rek kedele ketika tampi. nya Kan urang mah usahanya Kang. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah Aya pengabdian. keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah Benar. heuh Benar Kang. ngode tadi naleponing tuk tak gitu Untuk pingpong untuk apakeun nomerna naon Allah. subhanallah Subhanallah. naon sucikeun hate eta dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdihi Wah, eta Kang. tuh diangkatkeun bersih model Oh. nepi ka sidratul muntaha tuh Tapi ka adulensinya ngobrol ulalawora leres. nya Sumohon Kang. tong ditukeurkeun ibadah teh jeung pangabutuh kawajiban we eta mah Benar Kang. bener Leres Kang kartos enak mah. Mulai Alah. mulai tisuk soal. Dah. Nah, nanaon nu teh ni karareueung. Tuh. naon ngeberwek euy Heeh. Ade. hus Sing paruringkak teuing eta. Auzubillahi minasyaitonir Singlar. rajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirat cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem bet balalager jurigi dieu ulah ganggu ulah jadi. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing babaraha Kang. Oh, mene tempat tu singgar teh geuningan. Si keneh nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg. Mode aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku bakang jika Caritana dewek teh hari tahajud, enggak penting. Allahu akbar. Aduh. Lekoh, Lekoh karareueung ah. kretek cenah beurit digigireun. Allahu akbar. Tetulus belenjang ge. deui. Pengalaman hidup.
Ai jalan kerja ajun sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah. Moal sora bodrek gitu. Da kitu sanaon. Aya naon pot? Kan? Aya naon? Agan aya nu ngaberwek agan. Di lemur abdi ge seueur nu ngaberwek. Aya kan sok bau peuteung. Berewek aya kan sok bau peuteung. Belah mana? Payun lah. Pot lah sora naon eta asa nguping sora asbak teh Cing uak suanten naon uak Asbak rabi. abong di leuweung ya aya anak ganeng kakolot teh doraka geus eta. naon adi gede euy hanada di leuweung marupa-rupa sasatoan di sarada meureun Ulah loba dedengean. ulah loba ting dedengean sababna Leret atuh. Kana tincakeun teh. Jadi we cilaka ku pamolah sora. lain aya sugan teh lomang tak diuk kuring teh borogek we efek teh digebrus kadinya kana lomang geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia teh lagamana teh teh sia eueuh kuring teh meuni reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap nganaonan aya sia kikituan ai buah sia lalieur sia teh buah garelo Udah kabawa. ya cek aing oge nular penyakit kitu mah Kabawakeun atuh. ampun sarombongan jadi terlibat kabeh ieu alah ampun teh Duh. Allah anyir kelenci mun disegede kitu monyong marmot toke nu kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung Jauh-jauh gitu gitu. Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh su nya Pak abdi ge asa geus panggih teu jeung ieu nya Dah cing emut-emut. Dunungan di bantun mang ka suka
liang liang daun awi daun awi iya donongan ayah akhir di pangalengan di bantun mang coba dibantu naga suka jadi ulah melang Solo Kasim abdi jantang tumal orang hiji ulah melang Kasim abdi jantang tu coba orang hiji jantang tu orang hiji ayah Pak Haji Sidi kaget ku nirahan ningali kang sampun prapta Raden Pandu putra mahkota Nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar ieu nun aya makhluk aneh dah naon itu kelenci agan lain monyet ih kalau lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu kaing sia mah eleh ku monyet lieur kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya oh meuni ngaplak ka sutra kan oh di urang mah beungeutna wungkul monyet teh dah bodas teh saha karek beungeutna heeh eta mah teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet oh sugan teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena menyentuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasih anjeun teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur urang kali mah Pandu Winata teteh eta teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teteh Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy eta mah kumaha we jak Banar Mujair alah ampun atuh dari dege teuing atuh ai eta anu tukang sim kuring seun pinguin Semar seun cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing hayang doraka meureun si eta mah ai eta abdi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we
itu nu tukang Abdi iya ayo ting ting ada paingan gelis aduh dengan cantik paingan samperenik aduh paingan nepi ka mola gitu di mana Kaula teh ti Astina. sami sadaya Abdi mah ti Ciniru. aduh Ayahnya ayu ting ting di Ciniru. ayah wae aduh kan maksud aya di ieu tempat dek naon Kaula teh sejak milarian pusaka naon Pusaka Jaya Kamulyan jaya kemuliaan pusaka Jaya Kamulyan leres cadak tilu teh yo ieu jelema jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa Ih. beda ieu mah ye murid Ayub jadi ada bisa jadi teteh murid Ustaz Ayu ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean benar atuh teh jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh ah batuk eungap Eta nah mah. saya teh muni hese-hese teuing asma penyakit atuh tama ngaran kaula teh Hanoman uluh amuing ujang tobat wah ingat ayeuna mah meureun inget keneh ka kuring ke ieu teh oman Hanoman oh benar kungsi baheula Pak anggar keneh di Garawangi Isna jangan mana karape alah Oman Sutisna tama disangka teuing ieu teh upami teu lepat mah ieu teh sieun pahlawan kapungkur wah zaman Ramayana zaman Ramakawalon Ramayana Ramayana gitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet si kasiniran gitu ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man ratusan apa keneh ka kuring keladan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula kungsi ieu aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua sarua monyet kayak Cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh kantos tidak mengenal lelah Anoman mah. Halangan runtangan tak jadi masalah kerasakti atau eta masun gokong eta mah sun eta mah atuh jeung aya tidak mengenal lelah Anoman mah. Halangan runtangan tak jadi masalah kerasakti atau eta masun gokong eta mah sun eta mah atuh jeung atau eta masun heula Sunda reca alim di sun mah atuh eta mah Sunda rencangan aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan gening aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa dah
ditinggali dina kaca Trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas. Benar cai. Nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kepentingan pribadina. Beres lah. Kebiadabanana aduh. Luar biasanya. Dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawara. Waspada. Nya Dewa mah. sakti dewa mah. Nya. Matak tong ngajago ka kuring da kuringe sarua dewa. Dewa naon ya? Dewa naon sia? Dewala. Benar. Heuh euy. Dewa sautet. Benar. Ieu teh putra mahkota Astina. Leres. Di dieu sim kuring teh ada teh ngadunungan teh seun. Nun. Milaria naon? Pusaka. Leres. Jaya Kamulyan Timalan. Wah, Sanes saurang. puluhan sumping ka dia. Puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna. Iya. Jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ngan ukur karek nepi dina sangkang dina syariat. Laras. Teu apal hakikatna. Merukan harta karun. Teu apal kana ma'rifatna. Mun buah teh mah karek sangkang jeung eusina. Encan nepi kana siki jeung mata holangna. Wah. Iya. Eleh ku anoma nya euy. Oh, eta pikiran eleh ku monyet. Emutan nepi ka eleh ku monyet mah. Tah dengekeun deuleu. Aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur memikir. Mikir, nyingka ngasingkeun diri teh mikir. Lain ngasing. Nuhun atuh, tugas eta teh kitu kasepuhan. Wah. Iya, Kang. Milarian pusaka Jaya Kamulyan. Leres. Tuh, jago mojeng we tapi Palai penak. Hoyong, Leres palai. hoyong, mawi hoyong je. Pangna nepi ka apruk-aprukan je. nepi ka balangsak teh pan. Jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor. Nah, Neneangan seuneu mamawa obor. neneangan seuneu mamawa obor kumaha? Wah, cing. Nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun. Teu jauh tina diri geuning tong. Kumaha? Nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana. Mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Iya. Lain teu bisa maca jeung nulis, tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah pasrah kana kaweurana. Wah. Yo, Jadi jalma anu DP hadap asor. hirup tuh. Aya anak. Eleh ku wanara ramah tamah teh. Nah, panggih ku monyet euy. Bener. Da urang matanana subur. Murukan teh. Siki nama ku monyet we mata orang. Atuh da melak sampe, jadi sampe hakan. Seubeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh. Teu sesamat sampe we di kulub. Pecahkeun deui mah sampai teh jadi naon. Padahal tina sampe wungkul garepek. Urang ge sabenerna mah kakurung robuna. No robuna teh pangurus. Pengurus lain Garepek tina sampe jadikeun kiripik, kiripi kecimpring. kecimpling. Panepi ka sohor tuh. Nya, Kecimpring sampe. kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru. Kumaha teh? Lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Belum Surabi. Balem Surabi teu pirah. Bari jeung buukna ge curiwis. Aya we geuna plas lamar. Nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah. Bener. Tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make Nepi ka kinca. Make naon teh geuning teh teh. Oh bener euy. nepi ka di jug-jug mobilan geuningan. Sedanan. Sedanan. Tak kitu nu mikir mah. Jadi nya
dipecah deui. Jadi dipecah deui panti ditu na teh kun payakun ta urang teh kabagean pikeun payakun ngalobakeunana Gitu. dari ditu nama hiji Cenah berkembang. sok cenah berkembang kumaha carana Eta berpikir teh apa naik baheula oge baheula bangsa urang teh ngejahoeun fried chicken teh ai fried chicken teh goreng daging hayam ayam peda make tarigu make tarigu Kita hayam kabur teh. nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang tang teh ti Amerika dumeh ngaranna beda fried chicken Namun hayam kabur teh chicken. oh nya euy wah gitu tinggalin urang teh bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya ieu mah pred tina pred teh didenget teh halu malah peren baut peren setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana Iya cep tuh kan. oh eta leres nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung bapa padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng Baring sarerea. indung bapa leres indung sok barang dahar osok jadi kekuatan Bapak sok barang hakan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal moal Pan hirup. mun eueuh panon poe gabung mun eueuh angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tas aci-acina teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa balatuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan emangna aing teh meri murukan sawang menang sararea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu saha nu ngalauk di laut nelayan jelema lain nya dari ucing Nunyan siripna. saha nu nyeun siribna saha nu nyeun jaringna saha nu nyeun usupna saha nu ngasina anterkeun ti sisi laut ka dieu Saha nu ngasinan. menang sararea nya kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah wallah alif lam ma'rifah dulu itu omui ya aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lieur keneh dek mah euy mau kepikiran gua kang imah naon imah naon jo imah we teh imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat naon nyebut imah teh manya urang teh ditungtut pantau janela teras WC geus we imah begitu atuh imah dari jero imah teh rupa-rupa oh bener ngerti
pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah. Iman Komplit imah ngaranna. foto aya seeng penimah. Oh eta nya. Ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna hah pujang aduh Wah. Ya Allah. pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan urang mah lintang ti saling bejaan siling wasiatan sarua pada makhlukna ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk mana kamuliaan teh timalan tah tina mulia kapanggih we mulia anjeun bakal panggih jeung kajayaan Ya Pak Jedidin aduh hahaha we awas nu ngarti nah ieu bu benyit mung dibawa kana bener deh Ese di dalam pengna Ese dibawa ka bener. kota malahu ala kulubihim teh nu kitu ono kitu teh. ditutup hatena Geus dipanat hatena. ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel Naon ting? dicitak siapa yang ngomong teh Ai disebut kitu mu. sarua jeung nyarekan anjing aing teh tuh ai kana goreng mah sakilat teh eta mah Apa nih? Apa jeung di dinya? Sabab poena di dinya matak apal. leres timalan saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna keneh bener timalan ngaku tak geus ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kayak teh Gitu. Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya biona bikayi setan saya teh kabimina teh ka aing teh aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung Ya. bi teh kalayan kakawasaanana kalayan kersana kalayan ilmuna tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh nya euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam ini jauh gawena ge acan Disebut Islam. adean ku kuda beureum teh Daing mun Islam KTP. ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan Benar. tah nu matak aya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan ketuhanan heuh saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kana rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad teh rasa teh Oh eta teh paingan. tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh Ari yang seukeut mah. heeh
tatina kapangeranan timul kamanusiaan anu beradab. Sumu lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti nyaksi ka hiji ka pangeran, nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna, katiluna di dinya persatuan bakal katingali aljama. Pangihna dina bismillah. Dina bismillah. Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. Contohna Sok sia udud atawa nginum. minangka abdi nginum ya. Saha nu mere, Leungeun nu dibere, sungut. nu ngarasakeun Abdi saha keneh. kayak balik ya ngarti. Nu mere teh leungeun. Leungeun saha eta? Leungeun kuring. Nu dibere saha? Sungut saha? sungut kuring. Dah. Nu ngarasakeun Kuring. Leta saha? Leta kuring. Saha kuring deh. Anyir. Di dieu Dek di aku naon ku sia. Nu nulungan jeung ditulungan, contona gagaro sesok. Gagaro. Saha nu nulungan? Leungeun. Naon ditulungan? Sirah. Saha nu ngarasakeun? Kuring. Saha kuring deh. Cepot mati inung bapa. Sanggeusna gelar kadunya. Naon? Naon tuh? Kamanusiaan bergung. Tah bersatu na teh dina wujud urang geus bersatu. Ngan pilih narek bersatu dina kajahatan, narek bersatu dina pengabdian. Dua jalur. Pamilih geus aya di maneh. Aduh. Gitu kan. Arti ngerasa merenang Timalan. Nya. Lah, Kuayana bersatu hasil tina naon? tina naon? Tina musyawarah. Mupakat. Cek rasa hanaang. Dina hate panita suku ngalengkah. Sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas. Leungeun cenah digawe nyokot sai tina teko mahekeun sai tina teko kana gelas. Bersatu. Jadi kekuatan keur anjeun sorangan. Nya Saha eta? kersa pangawasana. Teu jauh. Henteu. Atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna. dengena awasna ambeuna teh bareng. Dengena awasna ambeuna bareng pan. Timalan karaos nu. rokan Buleudnya. Bulet. Panggih nama ku monyet. Nomor itu ngulik atuh Kang. Oh, kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo euy ka ieu kasihir. kesabaran tinggal Kasihir, dewek teh kasihir. kasirap teh. Apa pene ku pangabutuh pokona. Mode Nabi Musa baheula Kumaha Nabi Musa Kang? disihir ku Firaun. Allah sihir. Dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh. Alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta. Panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta. Eta teh naon falsafahna? Kapan diri teh keur kasihir, kurasa bohong, bedegong, muntangul, mung, sirik, pidik. Uang kelam. Padahal eta teh lain hak anjeun. Sok tangtukeun, cerak deleg la ilaha illallah. Nya, eta cekel, kaleg-leg tak kabeh oge. Eta we Waduh. pegangan hirup memu. Iya bener. Mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa. Ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh we teu matu. Oh, teu matu teh da motah. Ada mota angeureun sangsara geuning urang. Ngarti sampean? Leres pangarsa. Mararota jeung maruli lain teh. Lamun geus nepi ka ieu nya karasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean.
pusaka teh hartina warisan. Nah eta warisan ti pangeran anu aya di Anjeun dek diantep moal digunakeun. Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta. Neangan cai nyuk curug leuwih teh nu. Neangan sangu bari mau boboko. Neangan kabogoh aya pepotongan teh. Sing tok ngamana karep ngomong teh. Teuing eta mah Satang bobo di pemukon bara. Alah. Semi sorangan dari dia. Neangan pijodoheun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue. eta. Teu boga. Luar biasa Kakang Semar. Lamun geus apal kana jati diri eta. Nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin. Ieu. Laras. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan. Moal ngabobodo jeung moal kabobodo. Timalan. Istuning sagolik pangkek sacager bageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil. Ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh. Oh, loba dikadinya wae bulat beuri. Iya, kadang-kadang anu bener jadi eleh, kadang-kadang anu salah jadi menang. Jadi menang. Da eta ku duit. Abong hukum dunya Jadi keadilan teh semu. beres. Naon semu teh? Lagu gue ora semu. Ora jamu atuh tah mah. Ora jamu. Teuing si eta mah. Pada karep. Aya bandir Islam kan? Ngarti sampean. Nuhun pangersa. Naon nu rek disombongkeun ku anjeun? Naon nu rek diagulkeun? Naon nu rek diagulkeun ku anjeun? Anjeun dumeh anak raja. Timalan sarua tu jeung si Cepot pada hakaneun cacing. Bener. Timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua. Laras. Seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal. Moal. Kalah lalumpatan sih. Payu kana keuyeuk. Tak bandingkeun jeung harga teri. Lauk nu pangletikna hargaan mana? Hargaan keneh bangket teri. Harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup. Wah. Eta Bakal leuwih ti 1 anjeun. beres. Lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur. Laras. Akhirna tidak pagawean bakal kitu tah. Deh. Eta. Nuhun. Anoman nuhun. Nuhun. Kahartos kulen sakitu ge. Kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong. Sumuhun. Buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi ba amal. Jadi ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan. Baik pandu. Pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun. Ieu. Pangdoa kula marengan anjeun. Geura amalkeun eta. Potensi nu aya dina diri sampean. Timalan tuluykeun. Mun teu kitu bahaya. Perjuangan. Laras. Sok. Dina gawe buktikeunana. Beres. Tong loba omong. Geus kana sungut mah pasea. Recok geus kana sungut mah. Tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh. Sakitu anjeun geus ngamilik pusaka
Jaya Kamulyan pibana ku anjeun dina gawe Anoman perbancana suta abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teka tinggali wujud beres uluh hujan abong dina habitat nanya beres kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun lestarikeun deui kulan si horeng kuma urang nanya Kang tageni eta barokah we sina arutuh deui kulan nah make linglung sagala tageni nya saolah-olah kaula teh linglung ieu sumuhun linglung di dunya di akhiratna ge bakal kasasab sumuhun leres bakal samarampa di barang nuju raos dah imbal wacana sapraptanepun hinggih ieu aya nonoman ti atas barat leres kakasih nyaeta Bambang Kombayana doh ieu inggih wong alas pringgandingkan salah walah saha deui teh bulan anu ngoceak teh saha ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung saha eta aya budak ngora aja sumuhun wae Sampurasun ram Bambang Kombayana di negara atas barat iya inggih di berat madia nyaeta ngajugjug kaya tempat maksad milarian pusaka Jaya Kamulyan leres wilujeng tepang satria nuhun satria Hai barudak ngora wungku di tiap-tiap negaranya euy laras pamilon meuni sarua sami ngintunkeun pemuda nya Kang tapi hebat ku daekna oge di nya pengalaman atuh barudak teh saha sampean ngaran kaula teh Pandu leres ti negara Astina deh maksad ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka Jaya Kamulyan deh wake sami atuh kaula oge kasih Bambang Kombayana leres Bambang Kombayana Bambang Kombayana Kang keur budakna teh kokom teh bisa jadi itu teh ujang kokong atau bye-bye lamun juragan Pandu keur leutik teh Pani kok si nyupir tadi lamun bapak keur budakna teh Dibja dasar rupa teh budak Kang ewok ngaranna tuh neme sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan pendak urang sasarengan di resan mana eta teh Talaga Arum teh cing kaula bade ngawartosan bakal penak eta Talaga Arum tapi upami parantos ka penak heula eta naon nyaeta pusaka Jaya Kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan tuh geuning pusaka daya jugrug ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot urang sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana dah eta ustad tuluy ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka wungkul warisan harta karun wungkul upami ninggal kana sawatawi sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang dah para luluhur urang ieu cep
anu mihapkeun ka urang supaya magehan budaya urang eta teh ciri nu mandiri tak ku kituna ku urang payus dilestarikeun kalayan dibudayakeun sabab yakin kasohorna nagara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana sanes dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan tah didinya baka penak jeung kajayaan di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan nya mulia disebutna salira kagungan negara salira turunan ais pangampih taku kituna upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna nya di dinya salilana teh migawe pancadarma darma nu kahiji ka pangeranan nu kadua kamanusiaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge keadilan keur sararea emang na aing datang ka dieu teh hayang ada yang dakwah gitu aja nganti mana ya aing mah dek neangan pusakana kumaha bentukna eta atuh hapunten ai manawi teh sadarajat mulyana manusia teh anu nampi pangbeja ti batur kaula mah anu aya patula patalina jeung pancen nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan saling wasiatan abeh terugi sabab di dunia ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten manawi teu kasinggung buktikeun anjeun bener geus meunang pusaka eta nu mawi paran mana buktina sumuhun anu neme kadangu ku salira bere kayaknya Talaga Majalengka kayaknya meni kawina-wina teuing jelema teh nu asih di Pulang Sengit nu nyaah di Pulang Moha meni merugo atuh atuh cenah hayang panggih jeung Talaga Arum kitu ka Waduk Dharma bawa namurukan aya jugrugna mereu teh Kang lamun ajeun geus meunang eta pusakan cing kaula ninggal eta teh naon ikan tidak tadi tidak bancet menang tang beuteung aing murukan sangu goreng dek dipasrahkeun apa moal hayang lenyo kaula senteu aya barangna mah dina gawe buktikeun mana tong disebutkeun ku sampean murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun sombong sampean jadi citak we jang cicing jang ama Kakang benar geuleuh macam ini nu asih di Pulang Sengit ya kebenang di bejaan cing atuh urang ulah galak kitu ulah hampang leungeun sobar lenan jelema kieu mah kudu diwarah ku aing jelema teh begitu benang di bejaan sidik ekta eusina mah belegug da barangna mah waduh kieuna atuh otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euah-euah kalakuan teh tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh murukana meureun
Siliwangi teh beuneuran maung meureun. Mulu kana jugurugna maung meureun. Heeh, eta sili sengitan. Eta. Sili wawangian gambarna maung nyaeta manusia unggulan. Na belegug-belegug teuing. Ieu mah loba nu kasurupan nih. Yang kelapa. Aing Prabu Siliwangi. Hayang nog hayam. Hah, juri goblok nu kitu mah. Heeh. Sidik pagaweanana kudu diturut teh. Cing, kaula mah hayang nih jo sakedeung. Eta nu tadi ngomong sia. Dek dibikeun moal. Kang, kula hiji lemah hayang naon? Hayang dicekek teh ku abdi. Mun kawin-kawin teh hayang digebrok teh mah. Yang diledot tuh. Nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah deuleu. Percaya Kakang. Haji Didin atuh pikirannya. Percaya Kakang. Tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah. Percaya. Ku Haji Didin. Mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak. Anu tidak plastik bisa ngegileken. Didangu teh baju. Dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana. Ulah dianggap remeh ku sampean. Iya. Nemak bagong. Wah. Sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna. Dah. Komo aing mah beurit. Percaya. Jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula. Kumaha Kang? Tembak ku aing. Dah, Beunang, beunang. kaburu abus kana liang. Da jauh 1 kilometer menebakan. Lain sih ieu meni kitu ngomongna teh nya. Daing janji ngabe. Yang engab. Dek dipasrahkeun panu. Naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun me teh eta teh sasatna emutaneun salira. Nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia. Wah, eta gugeuhmu. Upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula. Jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal salubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina. Wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang. Aji mulati tegah ka dijaya. Urang padanya sabuk melang tatu adu telu ampar tiga. Senadyan mau pintura katenger besok katara pun jili apa-apa aku ora tau wedine. Maju ulah kanyir. Eta basa nepi ka Haling. Ngajedok leuleung lamun bisa lumpat. sakitu kepoh teh Jang. Aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa. Aya nu kumurugul jelema teh. Karakter jelema eta rupa-rupanya. Oh di dunya kan. Iya. Ih. Aya nu neuk sawe kan ku abdi lah. Cicing. Ku abdi sawias kan ku abdi cicing. Nah tuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali. Kumaha nyamatna? Nyamatna Nya. Haji Didin. Beres. PO. PO deh. Nyingkas ya. Lah. Kuat. Anu merugul atuh. Teuing sia eta mah. Sawios satu ku abdi kan nyingkas. Reret. Nah eta nyokot batu, sok atuh mana doggeun. Nah sia teu keuna. Ngaplos. Suka teu ngaplos. Da mana dog aku kecap. Matsuah. Oh, panas. Ngomong geus beunghar pisan sia koret teh. Naon anu dikoretkeun da eta pusaka teh sabenerna. Wes. Pandaw modal sia. Musik. Iya. Hoi. Tobat. Pina-pina teuing. Aduh. Lieur mun eta si goblok.
Abong payus kena rupa sia kombayana komunis teh eta teh yana demi ka timimiti cacapek nepi ka kalakuan gitu patus ya nepi ka kelakar teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sapetang sia bisa ngomong ya heueuh aing mah cuh udah make susu udah dilatih udah bener bisaan misian padengeul aing ya heueuh da nyahorek diteungeul anak buah Haji Hamim aing percaya hei tah ya tuh hei tuh hei ya tuh wes tah tobat Allah percaya meni nyet sampai teh si ku aing kana hulu angen percaya bangsa ya kurang ajar naon kan kayak gitu tah bisa koleweng nya ge ngomongna dunungan aing maleulus sabedug sakali ngomong mah kita tah ngomongna teh kasauranana kumaha kombayana udah lemas bedugna geus sakitu kalakuan teu beda ti euwah-euwah bisa wani pandu jeung harapan aing senajan pinter ora ketenger bisola katarapun Julia papa sorangan we non ninggi kula nuwun Indramayu wayang kulit Cirebon gitu wayang Cirebon Indramayu gitu mau wayang nanti siapa kap itu nonyok di tewak kap cap nyeret dikaitukeun tang blok burusut naon ka burusut ngising Panyar talelo mawas Pandawa Panyar taali Panyar tali lumawar kompayana nafsu kang kakila-kila kakila-kila wis kena tihin pinasti karsayang wis kena tihin pinasti karsayang ora dene mobro ketibanan pusakaku rasakeun ditembak wayahna bakal aya kejadian Rajapati leres yakin bakal sapat ti kor sambel
nyumput. Loh. Alah, tobat. Naon? Ampun. Aya naon? Tolong. Tolong naon? Kunaon atuh ka deuleu. Naon? Sirah aing kasabet. Aya. Sirah aing eueuh. Aya. Aya kene euy. Aya. Ai sirah dewek aya. Aya. Heuh teu nyeri. Teu. Keun bae atuh ai teu nyeri mah. Raden Panu Leres. nyaeta kombayana anu tapis dina mentangkeun panah Doh, ieu hinggih. dilatih ti leuletik diasah ti bubudak dina mentangkeun panah atuh parantos jadi ahlina Leres. Panu Dewanata diansam ku panah anu sakitu ngabelesurna Ieu ge. sakedet netra dina manah merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan Leres. Janji Gusti yen tingali bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia kana utekna ati uningan Leres. kontek jeung kaayaan gaib nu gaib gaibul gaib rijalul gaib Leres. ngan ukur ngajentul ngahurun balon kutulang tapi dina manahna sumerah pasrah kana papasten anu tumiba Leres. di dieu nawiskeun pitulung teu jauh kanyaah pangeran teu anggang Katenan. Wah. Eta. Aya eta kulen nun Gusti kaula pitulung teu ti mana we. upami dipersanten keneh panjang umur mangga salametkeun ku pitulungna Lah, dorna teras-terasan mentangkeun panah bawalah. Tapi ka malah tina hiji panah ribuan panah ratusan panah doh. Wah, aya kitu kulan teh. Ampir-ampiran. Tapi ka eureun kitu panah mah. Aduh Sanes jalmi samanea sama kulan. Teu nyampe. luar biasa si Pandu Nya ti Banten guguruna meureun. panah Leres. nu nemak kagungan anjeunna nu ditemakeun kagungan anjeunna nurik ditemak kagungan anjeunna Leres. Eta we. anjeunna keneh jig ai kaula can aya idin mulang kalam asal mah Sumohon. baralik deui anjeun Dah. Kabagean hiji ya, cokot kan. ti beurang maju ka lohor papatong koneng Naon atuh? juga naik papatong Bukan papatong. pandang kumaha ampun Doh. bayar heula hutang goblok Tunggu ke apud gitu ah. Bayar heula jalan coklat gitu. beuki dieu beuki yakin agan Sayanya. salira rupina satria piningit budak angon teh anu bakal mingpin nagri ngolah negara ngeyeuk dayeuh ngecek ngebur melak tanur Nya. beuki aletet naon aletet sun tetela ngan dibalikeun macana beuki aletet mudah-mudahan agan Leres. yakin ieu nu diarep-arep ku sadayana warga negara Tenang. anu dina danget ayeuna sasatna nunggu-nunggu anu tangtu nunggu-nunggu budak angon nunggu-nunggu satria piningit Sumohon. mudah-mudahan sing siapa menurut kinuluran siapa jati nekanan Amin. jang Pulang. hatur nuhun kana naon rupiah kagegelan ti Bapak Gubernur anu parantos nyumbangkeun
hiburan wayang golek di Nararaga Gubernur Sabalmur mudah-mudahan naon rupiah program parantos katampi ku warga masyarakat jeung nyata yakin henteu geuning teu loba saur tanpa bukur teu loba carita tanpa nyata anu dindangan ieu sasat pikeun nganyatakeun kanyaah jeung turuna waragad pikeun warga masyarakat sabudeureunana ti rombongan Giri Harja 3 sakali dihapunten tina sagala pihak kalepatan. Salamet nu nongton salamet nu ditonton sakali salamet tetap salamet ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sinbarasari tutup lawang sigotaka.